dijalankeunna manawi doa ti sadayana hatur nuhun manawi ibu kalih bapak manawi saringsena acara inti akan nikah urang sami-sami sakseni acara adat Sunda di mana adat Sunda teh hiji tawis urang Sunda anu masih mupusti seni warisan karuhun urang sahadi saupami sanes urang selaku urang Sunda anu kedah mupustina mohon. Ngalalap, aduh ulah atuh anu ngalalap mah Bu. Ibu, terus dipoto iya. Kakak udah dipoto belum? Mas kawinnya udah dipoto belum? Oh nanti, Mama ditaruh aja di situ sok ya. Mama di kantongan heula atuh sok, dilebetkeun kana tas heula sok. Bilih ical. Sip lah. Ibu kalih mohon. Ibu manawi ibu tiasa ngalih calikna. Tadi gentos ibu tipalih dia. Bapak dipalih dia calikna Pak. Tah, ibu tipalih dia. Mohon sok. Alhamdulillah. Sok. Mohon tah kitu sok. Ibu manawi acara anu kahiji eta sungkem di mana hiji putra Neng Ima kalih Cep Ardi anu bade ngambah sagala rumah tangga intina doakeun ku ibu putra-putra ibu mohon tah kitu nya pamugi rumah tanggana keng rumah tangga anu bagja bahagia amin. Neng kali ngadeg heula geulis tah ngadeg sadayana ibu calikna dipalih ditu neng kapayun geulis majeng. Manawi acara anu kahiji eta sungkem teh tawis baktina hidup anaking anu bade ngambah sagala rumah tangga gelis anaking mangga gerak tetep hidup ibu anu danget aina kapayunan ku hidup anaking gelis anaking aya paripaos munjung teh ulah ka gunung muja ulah ka sagara anaking tapi hidup kedah munjung kanu jadi indung kedah muja kanu jadi bapa indung teh tunggul narahayu bapa tanggalna darajat anaking gunung kadang sok bitu sagala rajen sok cah tapi kadedeh turkanya ibu muala asdugi ka iraha oge anak salapan sasih lamina hidup dikandung ku ibu kalayan dugi ka ayeuna hidup gubragna lahir ka alam dunya kalayan salamat neng jantan hiji putri anu geulis tur soleha oge aya Ardi hiji putra anu soleh kukituna mangga gelis kasep anaking aina gerak candak panangan nu jantan ibu hidup gerak istighfar nuhunkeun dihapunten kanu jantan ibu aa sideku peana punten ibu mangga gerak tampi bu sembah tilawati putra abdi anu bade ngambah sagala rumah tangga bu ieu putra bu ibu anu pangripuhna ngurus abdi ibu anu pangcapena ngurus abdi ti awit abdi ngadungkuk dina kandungan tuk dugi ka kiwari estupu tuang putra mung tiasa ngaliripuh tur ngarurucit bae ka ibu tina eta mugi ibu luntur kalbung hapunten ka putra tina naon rupi kalepatan tuang putra saupami bae ibu teng hapunten ka abdi ya Allah Gusti abdi baris ngangkleng di neraka umpal-umpalan mangga dipeluk ibuna Cep Ardi neng harewoskeun kana cepil ibu bu sakali dihapunten lah itu makaning batin tuang putra kalian hapunten abdi teh acan tiasa mulangkeun cisusu ka ibu tebih tina ngabahagiakeun kukituna doa tuang putra kanggo ibu pamugi ibu dipaparinan sehat jasmani rohani dipaparinan sisa yuswa anu berkah tur barokah amin dikecup kening mamahna sayang cepengan sirahna sirah mamahna cepengan kecup keningna sok tahan sakedap tah ya ibu hidup anu disebat surgana hidup anaking mun ayeuna mamah kak putra ngesun taarna cepengan sirah putra namah tah doakeun ku mamah pamugi-mugi aranjeunna tetep tiasa ngabakti sanaos aranjeunna parantos nikah mon alhamdulillah ayeuna kantun disilang mamah heula neng ka dieu kapalih ditu sok
Ibu kapungkur ibu kagungan putra teh mung hiji Bu, tapi danget ayeuna aya putra ibu anu enggal mangga gelis kasep hidup gerak rengkuh mayuna nu janten ibu sapertos tadi aa punten rengkuh ibu mangga gerak tampi sembah tilawati putra abdi putra ibu anu enggal panuhun tuang putra Bu doakeun abdi kalayan ibu ulah bade asa-asa tur ham-ham nampi tuang putra anu saestu kalayan adil ibu dinamika dedeh tur mika nyaha abdi sakali dihapunten lah itu makaning batin abdi Bu mangga dirangkul gelis kasep ibuna beral kasep gelis hidup gerak mia ngambah sagala rumah tangga kalian doa ibu sapapaosna marengan hidup lengkah lumampah anak king alhamdulillah mon tas ayeuna ibu ngalih bapak kapalih ditu punten calikna tilas ibu pak punten dah sok Pak tuang putra uninga Pak sanaos bapak henteu gaduh gelar surga teh dina telapak kaki bapak anaki tapi etapean bapak dianggo mapah nikrih-nikrih supados nu janten pala putrana bagja bahagia mangga aa neng hidup gerak rengkuh anaki Pak mangga gerak tampi sembah tilawati putra bapak sembaheun putra abdi nyanggakeun sembah sungkem Dedawidi sejak ngawangun rumah tangga teka etang kehilangan kadedeh kanyah bapak ka tuang putra padahal tuang putra teh uninga pada cantiasa mulang tarima nu ditedapang ngaping pang doa ti bapak manawi mangga dirangkul kasep gelis dirangkul Pak bapak teh hiji insan aulia paling mulia nya cukang lantaran abdi aya di dunya bapak tisuk-suk tidungdung siang kain wengi nu dipamri supados pala putrana bagja bahagia anak king eta mun dikecup kening bapakna mun sok manawi aardi ramana parantos ngantunkeun urang sadaya manawi pamugi anjeunna kenging nikmat kubur mohon tugasna pala putrana nyata ngadoakeun nu janten sepuh urang sakali tahan sakedap iya tos bapak kecup kening tuang putra Pak cepengan bapak nyepengan sirahna tasok dikecup kening na Pak punten tahan sakedap tos alhamdulillah mon ayeuna neng ngalih kan bapak nu enggal Pak bapak calik tetap calik bapak calik tetap calik Pak di mana sami bapak ge anu ditedak ku tuang putra iwal doa tur pangapunten mangga Pak gerak tampi sembah tilawati putra anu enggal doakeun abdi Pak pamugi rumah tangga abdi singkeng rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah adina amparan iman tur takwana ka Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin manawi mangga dirangkul bapana gelis kasep alhamdulillah ibu panuhun kahidep anak king mumpung ibu bapak masih aya di alam dunia doakeun tur hormatan sakdikna ku bahasa sareng sikap anu sae mun upamuga di rezeki mangga pasihan ayeuna kantun cali kapalih ditu bapak na kapalih dieu mangga sok sok ayeuna kantun huap lingkung monta tapi satu acana huap lingkung mangga kanggo neng sungkem ka neng sok neng munjungan kanu jantan caroge mohon di mana mangga aa kalih abdi istri aa manawi urang hayu ngabangun rumah tangga anu bagja bahagia kalayan aa tetepnya kanu jantan bojo oge bojo tetapnya kanu jantan caroge di mana hidup kedah sami-sami menjalani ku saling menghormati mun ku kituna ibu panuhun mangga hidup sing runtut raut sauyunan dugi ka maut anu memisahkan mangga atos gelis alhamdulillah cangkat neng na gelis tah ayeuna kantun geser kapalih dia mamah nu ngadeg sok tah gitu mon